kongkorong waktu subuh. Dicaritakeun di zaman baheula aya sakadang oray naga nugeus dilah hayangeun ulin kahiyangan. Unggal poe si oray sok ngalamun bae barijeng sok dangdan mapantes maneh. Tapi keukeuh bae manehna ngarasa teu pantes lantaran teu boga tanduk. Mangkaningan rek ngahadeup ka dewa. Saenggeus mikir lila manehna karak kangetan kababaturan sakadang ti tinggi maksud arek titah injemkeun tanduk ka sakadang hayam da baheula mah ari hayam jago teh aya tandukan. Teu lila si naga minta anteur ka sakadang ti tinggi. Saenggeus kapanggih jeung jago dicaritakeun tah kabeh maksudna ka jago. Rek nginjem tanduk heula cenah engke dianterkeun deui ku sakadang ti tinggi ceuk sakadang naga teh ka jago. Hayam jago teu nambalan da lantaran geus apal pikiran jahat jeung licikna si naga. Tapi lila-lila naga ngarayu akhirna jago oge merekeun tandukna ka sakadang naga. Ceuk naga teh ka jago, engke tanduk maneh dibalikeun deui dianterkeun ku sakadang ti tinggi samemeh panon poe bijil. Lamun can balik bae bisi kaulan poho maneh mere tanda we kongkorongok sing katarik. Geus kitu mah juk we naga jeung ti tinggi teh marangkat. Ari isukana sameme subuh hayam jago geus kongkorokok satarik-tarikna. Sakali, dua kali, tilu kali, tapi sakadang ti tinggi teu datang keneh. Terus jago teh kongkorongkok sabaraha kali deui, tapi tetep we ti tinggi teu datang-datang. Nepi ka barayana panon poe. Ti tinggi eueuh datang-datang. Keun sugan cenah peuting isukan ceuk hayam teh, tapi angger we anu ditanggoan nepi ka beurang ti tinggi teu datang keneh bae. Saking ambekan kacida eta hayam jago teh nepi karek nyancem lamun ceunah di sakadang ti tinggi datang arek dipacok napikeun ka paehna. Ti harita hayam jago teh tiap isuk sok ngangkorongkong sarta mun